Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring da Ila Susilawati ti kelas 10 IPS 3. Di dieu simkuring bade nyarita dongeng anu judulna Kabayan Ngalatutut. Di hiji imah aya si kabayan keur sare nepin ka beurang. Ninina jengkeleun terus nita si kabayan ngalatutut. Ceuk ninina, "Kabayan ulah hees wae, eueuh gawe pisan sia mah. Ngalatutut ka ditu, da anggar we nyatu mah kudu jeung lauk." Cek si kabayan, "Ka mana ngalana?" Cek ninina, "Ka ditu tuh ka sawah ranca, biasana masok loba di sawah nu meunang ngagaru." Leos si kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru. Di dinya katembong tututna loba lantaran caina herang. Jadi katembong kabeh. Tututna pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si kabayan, katembong kalangkan langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan, ciga jeroso teh kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna, "Ambu-ambu, ieu sawah jerona kabinab-binab caina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang, aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh dialaan ku jalma. Ah, dek dileugetan bae ku aing." Geus kitu, si kabayan leos ngalaleugeut. Barang geus meunang, dileubetan kana nyere, dijejeran ku awi panjang, sabab pikirna dek ti kajauhan bae ngalatututna. Moal deukeut-deukeut sieun ti kacebur. Si kabayan ngadekul, ngaleugeutan tutut meh sapoe jeput. Tapi teu aya bebeunanganna, ngan saukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut, beunang sote lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katampelan ku leugeut, tuluy nyakop jadi benang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan, sabab ari di jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun nepel, komo deui tutut mah da aya leuleueuran. Di imah ku ninina digagoan, geus ngalah salam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran amleng bae, tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngaleugeutan tutut. Cek ninina, "Nah, kabayan ngalatutut dileugeutan." Cek si kabayan, "Kumaha da sieun ti kacebur? Deuleuh tuh sakitu jerona nepi ka tembong langit." Ninina keuheuleun, si kabayan disuntrungkeun bus ajruk ka sawah. Cek si kabayan, "Hehehe, el da deueut." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.